Bismillah abdi ngawitan macakeun ieuna doman mugi janten kasaean ulah janten kaawonan maksana ieuna doman ngemulakan ulalien hapunten kanu can terang abdi seja ngawartosan. Eling-eling para istri masingnya kana diri tutup orat masing buni eta teh parentah Gusti katerangan dina Quran nutup orat kawajiban pikeun istri anu Islam pamaget ge teu kasingsal. Oratna ka para istri sadaya badan tutupan dampal panangan jeung rarai eta mawios katingal upami nganggo raksukan kaena sing serba lebar teu kenging ngepaskeun badan eta parentah pangeran. Ayeuna tos akhir zaman seueur istri kaleuwihan nutup badan suka hayang nganggo acuk dapon nyangsang istri di zaman kiwari niru-niru kalalaki nganggo acuk mani nyeksi narik birahi lalaki. Tesaalit para santri kabawa masa kiwari kana aturan tos lali nutup orat henteu buni taya hukum numi warang nutup orat sakahayang nganggo calana pas-pasan orat jadi kapendekan. Lamun pareng nganggo tudungan ukur jadi hiasan lamun pareng nganggo tudung pedah reka pangaosan sing hawatos kana badan sing emut kana ancaman jahanam teh tos ngantosan mun urang tos di mautan.